Cuman gitu. Eta heula tan we, eta heula we. Eta mah gede. Heula, Eta heula nu eta heula we. Ocong ala. Eta nu eta. Moal mahi ocong. Eta nu ali teh tah. Moal mahi ieu tangan kiri teu meunang guru tangan A. Tah kitu. Kurang gede. B. Heula eta. Coba mah kurang. O. A. Pas cong. Hop. Wah, gitu cong. Dicong. Dicong. Buru mesti kana make up. Buru cong. Iya cong. Jadi gimana HP teh? HP-nya bagus, Agus. Suka. Tadi beliin yang baru ya, HP terbaru yang iPhone 15. Gak usah, Agus. Udah. Gak usah repot-repot. Ya ampun. Masa dikit-dikit dibeliin kan gak enak. Gak apa-apa, selagi ada uang beli aja. Makasih. Pengen yang kameranya 4 ya. Siap. Aduh. Ya ntar dibeliin. Alas ya, kerba bogohan. Mang, ini garing bobogohan teh kot pajauh kieu bobogohan codean. Bobogohan. Oh, bobogohan. Iya, Mang. Bobogohan teh ulah kieu, teh rame. Iya. Irin, punten. Tah, bobogohan mah kieu. Ameh naon? Ameh awewena tok kasasaha. Heuh. Arti, tah kitu kacepeng-cepeng leungeut ieu. Pajauh jiga nu naon bobogohan codean. Bobogohan. Oh gitu. Airin, pijaan atuh nih garing bobogohan teh. Jika harita gitu, kecepeng-cepeng leungeun. Airin mah. Nya. Harita teh Mang. Tah kitu atuh. Apa jauh-jauh kieu? Garing. Jika amang garing. Yang teh Mang, heuh. Hei, bobogohan. Jika harita gitu kecepeng-cepeng leungeun airin mah nya. Aduh. Buka. Buru. Sampai wah. Ampunan, tolongan. Siun, tolongan. Mana sejalan mana teh? Lewat dapur, maaf. Tapi sih iya, pokoknya mah Gispeng kadeta pokoknya minta tulungan ditutupkan mata batin Gispeng.
geus pensiun ayo unggal peninggalin juri kanan kiri pojok nukang lah juri hungkul. Terus sanggup mun kira geus peng. Nya Teu bisa, Peng. teu bisa, entong bercanda tuh Bener urang bisa muka teu bisa nutupan. Seriusan? Tong hari gitu ya kumaha urusan tanggung jawab. Jika lain lalaki wae kan kitu sih. Lain gitu sieun unggal poe kanan kiri juri itu juri lieur. Sari-sari di dieu. Dong, Heuh, geus di dieu. 1 tahun tapi. Bener lah teh. Geus biasa mah moal ge sarara di dieu. Ya udah atuh, tapi pendek. Heuh, buruk sari-sari. Sari. Ya udah tuh, ayo Bang. Sok tiga lah. Oh. Ya, sok nih sih makan tadi lu. Makan kak. Nggak sewa juri. Lain. Tukang somai. Wow. Tuh. Jadi lu biasa apa jadi? Mau kali dia sih Wah, geus nangka balik ke dia. Orang Geus penting karena bukan mau balikin deh, ya makanan seperti bisa mengali jure. semua sari deui. Bisa tuh langsung atau tuh panik mau pada sanggup bisa bilang mau Sapane ngagoler urang ditutupan. Itu mana? Heeh, sok ngagoler. Itu pan sempat mengali juri. Heeh. Iya udah. Sok ngagoler. Bener ya? Heeh. Tutup matana. Ulah dibeundakeun tapi ka isu. Heuh? Benar. Heeh. Bani moal empon di juri. Tutup matana. Ya udah. Tapi ka isu. Jika harita gitu, kecepeng-cepeng leungeun. Airin mah. Nya. Halo, assalamualaikum Agus. Waalaikumsalam, Airin. Iya, ada apa? Aku mau ngomong sesuatu, Ngomong apa? Aku mau putus, Kenapa putus? Kayaknya kita udah gak bisa lanjutin hubungan ini deh, Alasannya kenapa? Agus tuh terlalu baik buat aku, Oh, cuman gara-gara itu. Maaf ya, kayaknya hubungan kita udah sampai di sini aja. Assalamualaikum. Pak Aru lagi apa ya? Telepon jangan ya. Tapi kalau nggak ditelepon nanti aku penasaran terus.
Halo, assalamualaikum, Aru. Aru lagi di mana? Halo, halo, Aru, Aru. Kemana sih miliar yang anak? Yuk kalau di dia. Neng. Neng. Ngiring calik. Kakak. Ngiring calik menang kan? Kakak. Kunaon banget nasi gana pusing gitu. Ketingali galau. Pura-pura bahagianya. Sesa move on. Tong di pikiran. Rudet ngaliurkeun. Pasti lagi putus cinta ya kamu ya. Baru putus, diputusin, ketempo, DL, ditoloh. Kita ketemu di pikiran cinta mah lieur, siga kakak enak kerudet, kerlieur itu. Nyumponan pamentan eta tah, tangkurak si Arul tah. Manya coba kakak titaneangan makhluk untuk adele. You know, jurig. Titaneangan jurig coba. Kan, rupa-rupa wae. Leheng, lamun misalnya ke ate yang langsung ke panggil mah ieu mah puputran aing got rudet lieur neangan kumaha coba. Eta mun teh salah teh ya neng besing wawuhnya si jurig eta teh ngaranna teh kayak saha sih deuh. Par ci ta saha sih nya kela duh naon sih si. Oh, si cinta. Si cinta cenah ngaranna jurigna pokona mah tulungnya. Kayak pangnengankeun pokona mah aing cenah pangnengankeun karena cinta. Cinta? Oh, si cinta. Meni juri karena cinta. Ya. Gitu. Ai by the way. Ai neng. Hah. Gedean ngalangit jelema teh. Ih. Serem, guys. Ih. Ih, jelema saha tah? Cobaan telepon dulu. Rakus. Apa lagi sih? Halo, assalamualaikum Agus. Renan deui ya. Pan tadi Airin tas hoyong putus. Padahal tadinya mau ngasihin kalung buat Airin. Agus teh bade masihan kalung kanggo Airin. Iya, udah dipersiapin dari kemarin. Ini tuh mau dikasihin ke Airin. Agus nah teu nyarios di awal atuh mun bade masihan kalung kanggo Airin mah. Nya kan hame supaya jadi kejutan ngasih ke Gitunya. Sebenarnya mah tadi teh Airin teh ngan ngetes sungkul ke Agus. Sebenarnya Agusnya setia tanapin teu ke Airin. Pan mun tos kieu mah Airin ge terang. Agusnya setia teh ke Airin nya. Terus berarti teu jantannya Agus putus teh ya. nya atuh. Tak kitu atuh putus. Nya tuh Agusnya, nyantosnya Agus. Hasilnya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunutur wae. Mangkat moal ayeuna. Lamun mana aya kana di dieu, paehan urang 2 kali. Arek dipaehan. Dak, rek mayan aing ya. Nangpo deui maneh. Rek mayan aing. Lain A, Ka saha tuh? ka iya. Ka aing di dieu mah aing hungkul we saha Oh, gitu. seteh. Entah salah pokoknya mah nanti sanwinya episode berikutnya.